Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasunatan pikeun jalma anu bade mencit kana sato hewan, terutami ayeuna sakadap deui bade ngalaksanakeun kurban, bade ngalaksanakeun udhiyah. Nomor kahijina nyaeta pasunatan ketika bade mencit ahaduha atasmiyatu. Nyaeta nomor kahijina mah ngaoskeun basmalah bade anu akol, bade anu aksar, anu akmal mah eta mah ngaoskeun bismillahna. Nomor kaduana as-sholatu ala nabi, ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi, ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana pasunatan ketika bade mencit eta sato hewan. Nomor katiluna istiqbalul kiblati, madep atanapi nyang hareup ka eta kiblat, baik wajahna sato hewan atanapi hewana tempat mencitna madep ka eta kiblat atanapi nyang hareup ka eta kiblat. Nomor kaopatna atakbiru ae qobla tasmiyatin, ngaoskeun takbir samemeh ngaoskeun basmalah tadi. Jadi samemeh ngaoskeun basmalah anu awal ngaoskeun heula takbir. Kumaha we takbir urang sapertoskeun berkomandangna di eta tempat, di eta masjid. Nomor kalimana addu'a'u, nyaeta ngaduana bade ku bahasa Arab, bade ku bahasa Sunda, bade ku bahasa naon ngaijabkeun ieu kurban supaya aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mugia aya manfaat.